Ayo kumaha mau bilang teh tuh itu bisa. Ah enggak saya tuh bisa mah ngedog. Ini Pasti hayang mau. Kau lihat sih. nyakari kacai atuh yang modal mah. Keresek euy. Rek naon eta nyakelan keresek? Geus maneh mah cicing tong sok loba omong. Nah, yang motor. Tong kaneh. Mesti nyaan abang hirup susah. Dahar gini eueuh deung-deung aja. Tap anjir. Ya Allah. Turunkan atuh deungeuna tempe wae malah tadi. Bae eueuh deungeuna pisan dia tadi tengah arena. Eta rek dikamanakeun? Nyari kepicir atuh ya sia. Picin ka mana? Dipicin ku aing kana kenteng. Cok omongan wae eta teh. Geus cicing maneh sut cempe ulah gandek. Sia tah naon? Iya beureun mesti mohon tos mabulkeun nya permintaan kuring. Terus dong hadir kam jadol sia naon ieu mah geuning. Waduh Ya masuk omongan wae. Cicing maneh cempe tong sok loba carita. Ieu mah mah tah teu pagawean budak dua eta tah. Aya kieu mican waduh ka mana karep ih. Nyawa aing keur nyatu teh nyawa deugeuna disuguhan caduk di pablog sia. Tuh, kurangnya naon tuh, tinggali tuh kumaha. Sia kehen, mican caduk teh kemana wae sia. Gadal teh. Naon bi eta mah lain teh jelema teh ucing. Birakus ya caduk ucing bu jengkol. Heuh ucing geus sadar jengkol.